wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abdul Fazlanit di kelas 11 akuntansi 2. Abdi bade macakeun cerpen ngeunaan asal-usul telaga Warna. Kapungkur basa siji karajaan tangtung di Jawa Kulon. Karajaan eta diperintahkeun saurang prabu anu aris wijaksana, rakyatna hirup sejahtera. Dedah kalintang prabu sarta permaisuriنا henteu dikaruniai anak. Bertahun-tahun marahanana nungguan kehadiran saurang anak. Dugi sang prabu megatkeun kanggo miyos ka leuweung serta berdoa. Manehna memohon ka Anu Maha Kuasa kanggo masihan katurunan. Sakumaha karajaan ngiring ngagumbira sabot akhirna dua prabu serta permaisuri dikabulkeun. Permaisuri ngandang serta ngabarkeun saurang hiji anu geulis. Putri tumuwung barobah karyaan saurang mojang anu geulis. Margi manehna putri hiji-hijina serta kalahirana diteungeulah kitu lami diantoskeun. Manehna dimanja pisan sadayana kahayang diturutkeun. Ayeuna sang putri atos sawawa sakedap deui manehna bade umur 17 tahun warsih. Rakyat karajaan ngumpulkeun saukur kalintang kado kanggo putri tercinta marahanana. Sang prabu ngumpulkeun sadayana kado ti rakyat sarta boga niat bade ngabagikeun balik ka manehanana. Manehna ngan ngahegan sakedik perhiasan emas sarta sabaraha batu sosona. Manehna saterusna neudang tukang perhiasan kando layar emasna eta sarta didamelna barobah kayaan hiji korongkong sarta anu endah kanggo putrina. Dina dinten tepang taun sang putri prabu mikeun korong eta. Putri kuring ayeuna anjeun hatos sawawa. Lihatlah korongkongan anu endah ieu. Korongkongan ieu kado ti rakyat urang. Maranehanana menyayangimu pisan. Pakailah kongkorong ieu nak, cek si prabu. Rakyat karajaan ngahaja dongkap berduyun-duyun kanggo ninggali sang putri dina dinten deui warsina. Marehanana hoyong ningali korongkong anu endah pisan bertaburan batu sosoca boga warna-warni eta manghias baheula putri kanyaah marehanana. Putri ngan ngareut korongkong eta sakolebat. Sakian ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.